Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah la ilaha illa anta subhanaka innaka antal alimul hakim. Para ibu sadayana ahli pamangusan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina ejing ayeuna urang tiasa silaturahim muwajahah patepang deui dina raraga thalabul ilmi, dina raraga tadarus, dina raraga majlis zikir, majlis ilmu. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah ditetepkeun sebagai hamba Allah anu teras-teras ibadah ka Allah. Mudah-mudahan segala lebih aktivitas urang sadayana dijadikan amal ibadah anu janten bab bergerak timbangan urang ke yaumul kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sareng salam urang salamina didugikeun ka junjungan urang sadayana ani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kakulawat kita kepada sahabatna kasadayana turut tumut karena ajaran mantenah anu ngalaksanakeun sunnah-sunnahna. Oke, anu nutulkeun karena sadaya luhur akhlak sareng prilakuna. Mudah-mudahan urang sadayana kaangkeun janten umatna anu kenging syafaatul ummah di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu sadayana simkuni tos merasa tidak gitu. Tos dua sasi bertahun ke sasasi. Hapunten sanes badai ngalieukeun kantenan ngalieukeun emah Jumat Sabtuna moal dieu nya. Hapunten pisan para ibu sadayana sanes badai ngalalaworakeun sanes badai teu merhatoskeun siang pangawasan silaturahim sareng ibu-ibu sadayana. Para ibu sadayana, alhamdulillah urang nikah dina tahun menyar dina tahun kalender Hijriyah nyaeta dina sasi Muharram ayeuna teh kambing 2024 gitu. Ya 2024 sok talaketan pokoknya mah Jumat payung teh terus dincak bulan Safar. Mungkin bulan masih aya dina bulan Muharram. Salah sawios anu bulan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala di antawis sasi-sasi anu sanesna. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi
Jadi ayat 12 sasi minha arba'atun hurum di antawis anu 12 teh aya 4 sasi anu muharram anu hurum anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta sasi Rajab, sasi Nabibu Dzulqa'dah, Dzulhijjah sareng sasi Muharram. Nah, urang sadayana masih kena dina sasi anu dianggap haram ku Allah Subhanahu wa taala, dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Taktos di luar sasi Ramadan, di luar sasi Ramadan, dari Ramadan kan disebutkan Sayyidul Syuhur. Upami imut bulan Muharram, imut naon bu? Dari imut naon? Imut santunan, imut saum, imut naon ibu? Imut hutang. Bujang hutang mah, balhobe itu. Dan tantosna anu kedah diemut ku urang adalah peristiwa hijrah. Berarti punya peristiwa naon bu? Hijrah. Urang osok merayakeun pergantian tahun dina sasi atau nabi dina tahun hijriah teh ku alut-alutan pawel tingawitan murang kali paun dugikeun ka ingin sadayana ngiring pawel nya di drum beunang di obrolan itu sagala rupi dilarang kenan itu eleng ke dina sasi Agustus ayeuna nya kita bakal pawel dewe murang kali deui ka ingin deui pawel deui ramben deui malah make mah ini nake aya nu ini kajajaden aki-aki di raupannya eta teh makating kunaon ku sadayana makating kunaon ku bina tepat sareng tahun anu enal tepat tahun bina sanes unggul tepat sareng tahun enal tapi dina bulan hijrah mah sanes unggul eta anu kurang kedah dirayakeun. Tapi lamun teh eta aya nu kedah dilenyepkan ku urang sadaya sakumaha hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu acan kadinya ieu teh ibu penetapan bulan Muharram sebagai bulan hiji, bulan anu ngaran dina tahun hijriah teh eta teh dumasar teu aya piwarang mati Kanjeng Nabi bahwa Muharram teh bulan anu kahiji kitu berdasarkan kalender hijrah. Nanging para sahabat sepakat bahwa momentum terbaik atanapi waktos anu pangsae-saena kanggo miemut kangenang toskeun kalender hijrah teh adalah peristiwa hijrahna Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah ka Madinah. Sok sanaos para ahli sajarah angkatna Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah ka Madinah teh sanes bulan Muharram. Tapi sasi Sofar di mana dugina Kanjeng Nabi ka Madinah teh kaya Yatsrib harita
nyaeta dina sasi apa sasi nangge sopan teh Rabiul Awal. Tah matak dina Rabiul Awal mah mulu nyamuludan nya pertama kali Nabi jumping di Madinah dugikeun ka wafatna Nabi Muhammad ayana di bulan naon Rabiul Awal. Ari tahun nama tahun hijrah pertama kali Nabi hijrah janten patokan tahun, tapi awal sasi mah tetep dina sasi naon Muharram. Tak ari peringatan tahun nama berdasarkan hijrah Nabi, tapi ari sasi awal mah asa kumaha ngetanna harita we. Harita tahun sasi pertama teh adalah sasi Muharram. Ngan beda tahunna tahun hijriyah 3 bulan. Nah make tina Januari ke tina Agustus gitu ya. Nah, tina Agustus gitu. Keur mauran-mauran mah pamenten berdasarkan kelahiran Al-Masih yang telah nama orang lebih telah langkung kuningan tahun baru hijrah daripada tahun baru Masehi. 2023 mah berdasarkan kalender kelahiran diduga kelahiran Zahar Isa Al-Masih itu adalah video kedulang baik tadinya dengan menurut salah itu yang dua anak tidak apa tak peristiwa hijrah anu janten penanda tahun baru Islam teh adalah sakumaha dina hadis Nabi la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Makin mangsa bulan hijriyah diawali dengan Muharram berarti ayeuna teh upami dihitung tina tahun hijriyah anu kasabaraha Bu? 1445. Ari hijrahna Nabi di Mekah ka Madinah mah tahun hijrah. Tapi Nabi ngomongkeun ieu hadis la hijrata ba'da fathi saatosna peristiwa futuh Mekah tahun sabaraha Bu? Tahun berapa? Seribu. Tahun sabaraha? Tahun 8 hijrah. Teu aya pahala anu pang-ageung namung Allah harita iwati hijrah di Mekah ka mana? Ka Madinah. Tak saatosna fatul Mekah 8 hijrah dugikeun ka ayeuna teu aya anu namina hijrah di Mekah ka mana? Ka Madinah da atas satu wilayah ieu nama wilayah agama Islam. Tapi urang hoyong kenging pahala sareng ganjaran dina hijrah ka Kanjeng Nabi difasilitasi. Hei umat Islam anu teu kabagian hijrah, anu hijrah teh nyaeta ageung pisan pahalana luar biasa. Teu aya anu mah hijrah di Mekah ka Madinah. Oh, di awi balik ka kota teu aya. Kang betah cenah di awi balik menuju ka kota sarua keneh ieu hijrah. Teu aya perpindahan tempat ganjaranna anu sabisa gitu. Tapi Nabi menegaskan aya dua hal anu di mana pahalana tiasa menyamai sareng pahala hijrah. Nyaeta naon? Walakin jihadun wa niyyatun. Sok sanaos hijrah geus teu aya di Mekah ka Madinah, tapi ulah tiasa kenging pahala sami sareng anu hijrah di Mekah ka Madinah. Nyaeta naon dua hal? Jihadun wa niyyatun. Nyaeta jihad sareng niat.
Hari jihad anu kabayang ku ibu naon bu? Perang. Perang dulu jihad dan perang. Hari ini yang perang ke pada perang yang saya ibu pada perang sareng carowe pada perang sareng kakaki pada perang sareng sadaya perang pakai terus aya aya mungkin aya teh yang mungkin wae di waktu semua. Tapi jihad dina makna anu luas, dina hartos anu luas, sanes jihad sapertos ngangkat senjata unggul, memang eta luar biasa pahala. Dijelaskeun deui dina hadis, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Jadi anu hijrah saatosna peristiwa hijrahna Nabi di Mekah ka Madinah adalah jalmi anu tiasa nyingkahan kana rupi-rupi naon anu jadi palarangan di Allah Subhanahu wa taala. Ada tapi paling teu urang tiasa berjuang jihad hijrah tinu anu sae kanu langkung sae. Tetapi ulah mukul jihad tapi naon niat. Bu, ibu sumping ka dieu jeung gogoda mah meuning kena cicing di imah nonton sinetron atuh. Komo seueur ka peryogian komo anu eta paling perjuangan teh penuh perjuangan jelas perlu deui penuh perjuangan can ku hoream can ku acara anu sanes tapi ibu sing ngayakinkeun salami ibu cari dina ieu tempat abdi teh parantos ngalih. Sababna abdi ngalih tina tempat anu biasa-biasa rutin sadinten di bumi. Sareng ngalih ka mana? Ka tempat anu di mana eta tempat teh adalah majelis zikir, majelis ilmu, talab ilmu, butuh perjuangan teh ibu. Peryogi perjuangan teh. Peryogi eta teh jihad. Jihad teh naon? Badrul Musni ngerahkeun kemampuan keur ngelehkeun kahoream keur ngelehkeun kaperluan anu teu penting keur ngelehkeun kaperyogian lain anu teu prioritas. Maka ketika ibu sumping gampang naosan bu insyaallah eta teh sami sareng berjuang kantenan upami ningali punten mahajinya dibalik hidayatul mustaqim dibalik hidayatul ulum dibalik al-mubarak tebih tadi lagi kana mobil diantarnya mah bakat kuhoyo dan hoream masukin lagi kana teh hoream jangan nganturkeun ka dieu ieu iman jaga anu jangan hek aya pada mulana anu sanes anu penting hoream jangan paling oge ngadengekeun paling oge nunutan jangan daripada nunutan mending kene dihimah taat itu dan kamandikeun aja nunutan ya dan kamandikeun aja ngobrol lah jangan di pengajian oge anggar ngobrol mending cicing di dieu dah gitu. Jadi akhirnya tidak ada perjuangan ngelehkeun kahoream. Maka ibu-ibu anu aranom, aya nu aranom ya. Sing ningali kanu sepuh punten ibu. Punten. Sing ningali kanu sepuh asa luhur.
Keun bae kada komunitas istrinya masalah yang pamagetan we. Terkunci tertutup teu naon. Asal ulah anu naon, keun naon dosa naon. Keun wae. Kuatku. Nah, riba bieu cenah urang kapan ngaosan. Aduh, cenah ieu teh nyeri awak. Ari jumba mah henteu. Wah, nyeri awak cageun ku jumba mah. Wah, gerak kiri kanan 1 2 3 bla 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 bla. Wah, sakna rupa. Nah, kita bae ieu cenah urang ka ditu aya naon? Aya taklim, aya pangaosan, aya mingonan di masjid anu. Dan juga dalam kerja itu. Aduh, jadi kadang-kadang sabaran bumi jika ada awan. Dah adik terjumpa mana harapan awak teh mulai di pelecet naon sama yang pegang. Nah, hari kapan ngawasan? Duh ya Allah ya Rabbi, berat ibunya, berat. Pergi perjuangan, pergi minahkeun eta kondisi karena kondisi yang lebih baik munggu Allah eta butuh perjuangan. Eta teh bagian kecil tina hijrah urang. Jadi ulah jadi pangkilian, ulah jadi urang naon iri gitu iri teh naon atuh. Sirik kabatur. Sirik papantes we cenah da eta mah dalam lawan wah baheula zaman Nabi henteu. Di zaman ayeuna oge kita bisa melakukan makna hijrah. Nyaeta naon? Man hajaro manahallahu anu qawwaq lamun teh mah eta hijrah teh diniatan urang hijrahnya maksudnya hijrah berjuang teh diniatan kanggo urang naon menghindari tina kamaksiatan ka Allah Subhanahu wa taala. Tong kurang ngaos tong kurang ngaosnya ibu pulang bumi naon dia ibu pulang bumi yang istirahat terus capek biasa nak pulang ke tamu 10 teh keselemutan jam 11 gue ulang teh pulang tapi ibu lamun teh jihadun wa niyatun jihad sareng niat dihidikeun ibu mata maya pentingan niat bu niatan kulem teh kahiji daripada orang tuluy udang begadang ngomongkeun batu lamun urang udang beuting mah pasti diomongkeun ku batur lamun udang beuting daripada jadi diomongkeun batur mending jadi sare daripada urang migawe maksiat atawa dimaksiatkeun jan batur mending jadi sare insyaallah kulem nanti barang urang dugikeun ka subuh duga deui jadi pahala ku Allah Subhanahu wa taala. Kulem padahal aku kulem tapi ku sabab aya jihad menghindari tina hal anu maksiat usaha diniatan ku urang bahwa urang teh bade ngajauhan bade nepihan maksiat ka Allah maka eta kulem urang bakal janten pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jangan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kangtosna di Allah memberikan fasilitas kanggo urang masih ada kesempatan kanggo urang sadayana supados urang tiasa memaksimalkan lekah demi lekah waktu demi waktu urang sadayana sing janten pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kantenan upami ibu ka dieu sumping ka dieu pangaosan ieu mah sae
jelas pengawasan masae, jelas pikir masae, jelas aurodan masae. Bali niat urang teh ninggalkeun kamaksiatan, ninggalkeun kaonan saupami urang teu ngaos di berlipat pahala oke Bu, berlipat pahala oke. Yang itu deui saupami teh mah urang jihad jeung niat dina hijrah ieu teu diniatan ku urang. Nah cenah Bu make ngaji gara-gara disasari lah cenah. Naon karena teh daripada misalnya orang kasea di rumah itu aya kakeuheul gitu teu aya kakeuheul cenah jeung saka jeung batur sakasur teu aya kakeuheul jeung batur sadapur teu aya kakeuheul jeung batur salemur ini keneh ngaji tah eta mah insyaallah bakal aya pahala anu naon anu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabab urang ninggalkeun kamaksiatan atawa bimaksiateun potensi kanggo perbuatan maksiat. Maka memudah bagi para ibu sadayana ceuleuh teh ningali jam abdi teh aya kurban teh ka Ibu Haji mohon ayeuna janjian kan iya suruh ini asabina ayah itu cuma kawan-kawan dan itu saya gitu pagi sarang guru-guru di mana ini pengingat tadi di orang tadi kamu sahur dan tidak mengelah ceknya kamu sedang salah ibu-ibu mah kapan sana sih gitu. Jadi ini mah ayeuna atas nama sekolah ke atas nama bapak-bapak keuli itu bapak keuli dua besek nah lihat deui kalau sadayana jangan fasilitas anu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kanjeng Rasul mumpun ayeuna urang dina sasi Muharram aya urang manfaatkeun nyaeta naon la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun bahwa sok sanaos urang barang geus teu tiasa hijrah sakumaha hijrahna Nabi di Mekah ka Madinah kabayang kumaha perjuanganna kabayang kumaha kasulitanna sareng sagala rupina tapi urang tiasa menyamai minimal budak nyaketan pahala hijrah salam dina hate urang aya gedung niat hate nyaeta naon jihad sareng niat jihad kabolebihan tina amal-amal anu maksiat kana amal-amal anu kataatan sareng disarengan niat naon niatna nyaeta naon sami niat nama sakumaha dina hadis innamal a'malu binniyat bahwa ulah sadayana ngalakukan ieu teh adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tak kuduna paminten mumpun dina momentum hijrah momentum haram hayu urang perbaharui niat urang. Perbaharui dibarukeun deui anyaran deui ku niat teh da urang mah sok parhonya ubar poho jika mun teu ikat ku niat hese mun teu diikat ku niat bakal hese mata salami urang misalna niatna karena Allah Subhanahu wa taala salami urang ngalakukeunana adalah menjauhkan diri dari kemaksiatan menuju ketaatan insyaallah urang bakal kenging pahala hijrah di Allah Subhanahu wa taala. Dari nama makanya hatur punten para ibu sadayana oke wabil khusus ka Bu Bibi ka umum di dieu anu parantos nugaskeun abdi paminten setengah hari lahnya setengah jam mudah-mudahan aya manfaatna khususnya waktu pada seluruh ulang sadayana sakitu anu kabiatur wallahu a'lam bishawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Al-Qur'an Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.